Patuh tepangkeun abdi sareng rerencangan abdi. Abdi Nazwanul Aulia, Abdi Bimanggara, Abdi Filipana, Abdi Nasriani, Abdi Silva Rahma, Abdi Rizky Ramadan. pada ngawawancara murid berprestasi di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Tepangkeun ieu Nadia Farisa, murid berprestasi pencaksilat di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Di mana anjeun mimiti latihan pencaksilat? mimiti ngiringan pencaksilat di SMP ngiringan ke paguron Gajah Putih. Terus pas kelas 2 SMP ngiringan anak ke paguron Persadi. Naon anu jadi motivasi anjeun pikeun ngahontal kasuksesan di bidang pencaksilat? Motivasi kahiji hoyong janten atlet internasional. Kumaha carana anjeun ngatur waktu belajar sareng latihan? Kumagi latihan malam, jadi belajar tiasa di pagi atau sore mah. Jadi tiasa ngerjakeun tugas di sebelum waktu latihan. Tahap pelatih pencaksilat anjeun di mimiti duwe ka ayeuna? Awal-awal mah dilatih Bagihang, siasa Rotehintang, lamun ayeuna mah ku TPS Unggul, lamun di atlet mah ku Kemarin Bulina. Lebih milih jantan atlet pencaksilat Karena terinspirasi ku TWW jadi atlet internasional nu hebat, jadi ke hoyong gitu. di iraha anjeun mimiti latihan pencaksilat? Di kelas 7 SMP sempet eureun heula beberapa bulan, terus masuk deui tapi beda paguron, terus sampai sekarang. Mung sakitu di kelompok abdi, hampunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.